Wah, akhirnya baik psikologi bosan pisan ya. Terus poe ieu pelajaranna bosan pisan. Linggih sih. Orang kadidinya hala. Ayo tambah nyemil suara orang. Hah? Aduh, PR masih numpuk. Komedi bentar deh aya ujian. Ah, leres deui pelajaran teh bosan. Tibatan pusing mending ulin game wae. Ulin game. Boleh tamah hayu. Boleh. Ayo tuh. Jaga-jaga. Oi, saka jaksan ke sini wae. Oi, Ren. Laras orang geus ti tadi di dieu. Ayo atuh mau parela. Ayo. Ayo. Iya bareng ya. Naon eta? Iya mah cobaan sakedik wae ulah sieun mau mabok ya. Iya aman tuh. Aman atuh orang nginum sakedik wae moal naon. Nyalah, tapi haksa kedik wae. Nah, gitu dong. Santai wae. Halo nasi kok. Ya alah. Jumpanya. Mana mau deh itu? Tenang, aya deui mah. Nah, eta lah ieu teh para kawasan kuring pikirkeun. Laras atuh tong loba mikir. Tenang we, urang hayangan senang-senang wae. Hayo tuh. Siapa? Jagung, ketela, brokoli dan bayam. Aduh. Kocak banget nyala-nyalain gua diem. Kita baru kenapa nyekel botol? Aduh, baru ada zaman ayeuna. Wah, iya mah teu bisa dibiarkeun, kuring kudu ngalaporkeun. Assalamualaikum Pak, abdi hoyong ngalaporkeun. Waalaikumsalam. Bade ngalaporkeun naon, Pak? Eta didinya Pak, abdi ningali aya baru minum minuman anu curiga di jejereng taman. Saya urang bakal patrol sarta mariksa. Eta maranena, Pak. Tapi maranena keur teu minum naon. Tapi tadi abdi ningali sorangan. Ayo warga cuy. Mana? Sebutkeun inumanna. Waduh, iya. Urang pura-pura main game we. Yo, ayeuna urang balik heula. Sukana main indum deui, langsung urang tangkep. Mohon, namun kieu mah maranena moal ngaku. San mana orang indum deui. Santuy, tenang bro, kena ieu. Nah, iya nih tungguan.
Hei, mana nih? Udah di dia. Sial, lompat bro. Ayo kabur. Kita ke jalannya. Bisa kan? Mana lompat? Bawa di sana angkap. Woi, ulah lompat. Aduh, negara hidung teuing. Dia bisa lompat ke atas. Ampunten Pak, orangan ngukurulin wae. Iku naon, eta mah ngelanggar hukum. Mana untung aya nu nglaporkeun, ieu kudu jadi pengalaman. Orang cek lah barang bukti lah. Iya teh, marane sadar henteu. Ieu bisa ngarusak masa depan marane. Pergaulan bebas jika kieu bisa menghancurkan kehidupan marane. Abdi henteu kantos mikir dugi kadinya, Pak. Ayo. Orang ngukur iseng. Ti awalna Untung marane ketangkap sama metagalana tambah parah. abdi janji mau ngalakukeun ieu deui. Abdi oge hidup teh ulah disia-siakeun tong nepi ka salah jalan deui. Pikirkeun keluarga anjeun, marane pasti bakal sedih. Mohon Pak, urang bakal Robi. Abdi mau ngalakukeun ieu deui. Abdi oge. Abdi janji teh ayeuna bakal Robi. Eta abdi harupan. Tong sia-siakeun masa muda marane. Renjiro sadar yen pergaulan bebas ngan mawa rugi jeung eueuh mangpaatna. Kabeneran anjeunna masih boga kasempetan pikeun ngarobah diri. Ku tekad anu kuat, anjeunna milih pikeun robah jeung hirup leuwih hade. Sababaraha poe saenggeus nepi kajadian eta, Renjiro mimiti ngajauhan kabiasaan gorengna. Anjeunna eureun nongkrong di tempat nu sarua jeung leuwih fokus kana sakola. Awalna Jaksan jeung Sakamoto masih ngajak deui, tapi Renjiro pageuh nolak. Aing geus cukup ngarasan akibatna, lamun ranjeun masih rek neruskeun eta urusan ranjeun. Tapi aing teh arek nganjurkeun masa depan sorangan. Lulus Jaksan jeung Sakamoto mimiti mikir deui. Maranehna ningali Renjiro nu geus robah jeung jero hatena karasa reulus. Lain reus sabab Renjiro ninggalkeun maranehna, tapi sabab Renjiro boga kawani pikeun ngarobah diri. Sababaraha bulan ti harita Renjiro jadi aktif dina kagawian sekolah. Anjeunna menang babaturan anyar anu mawa pangaruh positif. Anjeunna oge mimiti olahraga jeung diajar leuwih giat. Ren, aing pikir-pikir deui, sigana aing oge kudu robah. Mane bener-bener urang geus jauh teuing. Nya urang teh bisa neruskeun kieu terus urang oge hayang boga masa depan. Aing resep ngadenge eta. Ayo urang mimitian hirup anyar. Marina udah berubah ya. Halus lah, langsung aja emang langsung ngerti aja. Tapi nu paling pentingnya eta kumaha cara marane urang kurang. Hirup kan sekali udah hancurkan gua kesenangan sapeting. Sabab akhirna orang sorangan nu nangtungkeun jalan hirup urang. Renjiro sadar yen pergaulan bebas nganukur mawa balai jeung teu aya mangpaatna. Untung anjeunna masih boga kasempetan pikeun ngarobi diri. Kalawan tekad anu kuat, anjeunna milih pikeun robi sarta ngalaksanakeun kahirup
Pesan moral tina kajebak dina pergaulan bebas. Hirup teuing berharga, pikeun disia-siakeun ku sekasenangan sesaat. Pergaulan anu salah bisa ngancurkeun masa depan. Jadi penting pikeun milih lingkungan anu hade. Jeung henteu gampang kapangaruhan ku ajakan batur. Kasalahan lain akhir tina sagalana. Nu paling penting nyaeta kasadaran pikeun ngarobah diri jeung memperbaiki kahirupan. Salawasna aya kasempetan pikeun jadi jalma anu leuwih alus. Utamana lamun urang daek diajar tina pangalaman. Masa rumaja kuduna dipake pikeun ngawangun masa depan, lain ngarusakna ku kabiasaan goreng.